Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu madunal kullataini wal kasiru kullatani fa'aksaro. Al-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati bihi wa in lam yataghayyar. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu madunal kullataini wal kasiru kullatani fa'aksaro. Al-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu madunal kullataini wal kasiru kullatani fa'aksaro. Al-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu madunal kullataini wal kasiru kullatani fa'aksaro. Al-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati fihi wa ilam ghayyar. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu maduna kullataini wal kasiru kullatani fa'aksaro. Al-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu madunal kullataini wal kasiru kullatani fa'aksaro. Al-qalilu yatanajjasu biwuku'in najasati fihi wa illam al-ma'u utawi banyu. Al-ma'u faslun utawi iki iku pasal sawiji. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun banyu kang kidik. Wa kasirun lan samalihe banyu kang akeh. Al-qalilu utawi aran banyu kang kidik iku ma barang
silahema dunal kullataini kang tetep yasima ing dalem sandape rong kulah wal kasiru lan samalihe utawi aran banyu kang akeh iku kullatani banyu rong kulah paaksaro mangka lumaku hale kang leuwih akeh alqalilu utawi banyu kang kidik iku yatanajjasu dadi mutanajis ya si qalil atau yatanajjasu teh kena najis ya qalil atau dadi mutanajis ya qalil oleh dadi mutanajis biwuku in najasati kalawan sabab tumibane najis dorope tumiba fihi ing dalem qalil wa illam yataghayyar lan sanajan ora owah ieu qalil paslun ari ieu eta hiji pasal bil mai anu tetep dina nerangkeun cai alladzi anu eta cai teh layat bau teu bisa nolak eta si cai an najasata kana najis jadi rek nerangkeun cai anu teu bisa nolak kana najis berarti teh cai saeutik ayeuna teu bisa nolak kana najis teh artinya di mana-mana teu aya najis kadinya berpengaruh ngaranna teu bisa nolak kana najis nyaeta cai saeutik nu kitu teh waladi jeung deuk nerangkeun cai anu yad bawa anu bisa nolak eta si cai siladi kana najasa ari cai anu bisa nolak kana najis cai loba teh jadi begitu ayeuna mun mah si najis datang kainya tadi dihadang kumaha teu pengaruh gitu teu pengaruh sabab caina cai loba baheula mah ayeuna mun tamah aya dongeng gitu aya namun nama dongeng ayeuna mun tamawali ngalakukeun ayeuna hal anu nyaeta jigana nyimpang tina syariat begitu ayeuna mun tama ieu si muridna inkar ada eta mah teu meunang nada eta mah ayeuna mun tadi larang begitu ayeuna mun tak katingali aya santina inkar teu ngarti cik coba tempo ieu calangap mantena aya naon di jero aya laut kulan tah ari ayeuna mun teh mah ari najis dialungkeun kana laut mah ta ieu maneh mah lain lautan gitu tong pipileun aya nu lain laut tong pipileun ketika aya hal-hal anu kaluar tina syariat anu terjadi di para wali jadi lain ayeuna mun tamah hartina para wali nyencang tina syariat ilmu urangna ilmu anu ukur sacangkir gitu puguh diancloman eta teh tuh jala kacau ari itu ilmuna ngalaut atuh da itu ilmuna ngalaut nah kelas orang mah gitu jadi ayeuna mun cai oge di mana-mana loba mah meusing ayeuna mun teh nu ngawer dirinya asal lemur meusing ayeuna mun teh nu modal dirinya asal lemur da anger cai teh ayeuna suci bisa beke wudu model ayeuna dina balong
pada modolan pada ngaweran nu mani-mani nu wudu-wudu da caina loba tapi aya dina cai saember boro-boro enak ku salamur sakecelak oge jangan jadi mutan najis tak teu bisa nolak cai saeutik mah al mau ari cai bi qanunizari menurut undang-undang syariah menurut undang-undang agama jadi masalahna lain dek nyaritakeun cai cek adat ieu mah lain nyaeta rek nyaritakeun patokan cai cek ukuran kebiasaan tapi rek nyaritakeun cai anu ukuranana ukuran sara anu patokanana patokan sara undang-undangna udah undang-undang sara kismani aya ieu namun tamah dua bagian terbagi karena dua cai menurut undang-undang aturan sara anu kahiji nyaeta qalil cai anu saeutik anu mungkin engke teh ceuk adat mah ceuk kebiasaan cek umum mah mungkin eta teh ongko saeutik ongko loba da ayeuna ari cek adat mah cai saeutik mah eta sagelas aya dina ember mah wah mah nya saeutik sakitu apaan ieu mah cek sara lain cek kebiasaan lain cek adat lain cek sara jadi cai saeutik teh nyata menurut ukuran sara kadua nyata cai teh wa kasirun jeung cai anu loba cai saeutik cai loba mungkin dina patokan dina ukuran adat oge ari ngaranna mah kitu keneh saeutik loba saeutik cuman ukuran loba jeung saeutikna eta kan bakal beda persepsina antara kebiasaan adat jeung sara gara al qalilu ari ngaran cai saeutik ceuk sara ieu teh ma sakur-sakur cai dunal kullataini anu eta cai teh di bawah dihandapeun ukuran 2 kula engto aya namun tama cai anu di bawah 2 kula padahal mungkin ari ceuk adat mah ceuk umum mah eta cai anu kurang tina 2 kula teh cai loba da cai saeutik mah sagelas kitu setengah gelas aya tina ember mah aya dina jolang cek ukuran adat mah loba da itu mah lain ukuran adat ukuran sara jadi cai saeutik bi anna qasamin huma secara kurang eta cai nya eta min huma tina ukuran 2 kula ngaranna cai saeutik anu mana kurangna aksara min ritlaini lebih kekuranganana tina 2 kula melebihi tina 2 kati hartina di mana-mana aya cai saeutik kurang samenel wae mah keun wae 2 kula we teu kudu pas pisan gitu ya kurang aya namun tama siuk 2 siuk gitu kurang lain asa teu kudu pas pisan asal kekuranganana ulah melebihi tina 2 kati 2 aya namun takati eta atuh ari ngaran cai 2 kula eta nanti 2 sabaraha teh dina talaran teh sabaraha cenah dina pangdekat teh kati bangsa Baghdad teh saya aya namun tama eta cek na pangandika teh pode 200 nya da eta aya namun tama kati eta bagi we tidinya kurang aya namun tama tina 2 kati ulah leuwih kekurangan tina 2 kati tegas malah kurang saeutik wae mah gitulah 2 kula teh diasupkeun 2 kula we kurang saeutik ulah loba teh kurangna ari cai loba menurut ukuran sara ullatani nyaeta cai anu aya ukuran minimal 2 kula
minimal 2 kula atawa kadituna fa aksaro mangkalih loba tegas nama ari ngaran saya saeutik mah nyaeta tina ukuran kurang tina 2 kulah kadieu ari ukuran cai loba mah tina ukuran 2 kulah kaditu gitu kaditu anu mana ieu teh nyata min mahdil mai tina murni tina cai anu murni yakinan jadi lain aya namun tama cai anu kacampuran aya namun takunaon kuno sajian model kieu geuningan di mana-mana aya namun tama cai dina kulah tuluy aya namun tadi ancloman benda pan sok bekah sok naik si cai teh sok naik kitu contohna aya namun tama teudeuna di batu segede ayeuna sirah caina cai aya namun tama anu kurang tina 2 kulah teuneun we dina bak anu kapasitas 2 kulah padahal kurang tina 2 tambahan batu sagede sirah ya bere 2 kulah teh da ieu mah teu murni cai gitu jeung naon jeung batu tah anu disebutkeun cai loba teh ukuran 2 kulah teh murni cai na anu 2 kulahna lain kacampuran kuno sejen eta makna min mahdil mai yakinan kajen aya namun tama ditambahanana ku mustamal cai anu aya namun tama 2 kulah kurang sakuma kurang aya namun tama saemer kurang saemer tambahan ku saemer anu mustamal urut wudu teh jadi we 2 kulah balik di kena cai gede bisa di aya namun tama dipake wudu bisa aya namun tadi dipake adus di kabehanana nah jika engke we cai aya namun tama anu mutanajis cai aya namun ta anu mutanajis tuluy aya namun tama dicampurkeun jeung cai anu saeutik tapi kaya namun tama minimal nyampe karena 2 kulah padahal anu sebagian cai mutanajis anu sebagian cai suci tapi we karena ukuran 2 kulah jadi suci deui sepanjang teu terubah teu aya perubahan sepanjang teu aya perubahan gitu jadi bisa digunuk-gunuk gitu bisa digabung-gabung cai aya namun tama cai aya namun tama kumpulkeun aya namun tama saemer urut wudu wungkul campurkeun ayeuna kana bak hijikeun tampungkeun jadi 2 kulah suci deui bisa kitu bisa aya namun tama silih batu tah aiku jadi gabungkeun mah jadi aya kekuatan gitu itu tegas lemah atau bisa pakai suci gabungkeun berjamaahkeun gitu kuat deui jadi suci deui walau mustamalan ari ukuran 2 kulah teh ya da aya namun tama jarang kumake ukuran ieu sabenerna mah jadi tong aneh lamun ayeuna engke dina teh nganyatakeun 2 kulah ieu beda-beda boh aya namun tadi kalangan ulama boh di kalangan ayeuna ajengan-ajengan di kalangan ayeuna pasantren tong aneh 2 kulah teh lah tingalina mah aya namun tama ieu di mana-mana nyieun kulah eta teh maksudna teh nyata nyieun kulah anu minimal nyampe kana ukuran 2 kulah efek teh geuningan ukur sakitu tah 2 kulah teh kitu aya namun tama aya anu gede eta teh minimalna ukuran 2 kulah teh nyeun eta teh maksudna supaya anu hanyat ka masjid nincak heula kana cai gede sehingga aman di masjid tina najis gitu. Jadi masjid mah ukuranana lain lucir lain luis lain hera
lain ukuran herang luis masjid mah ukuran anak suci. Teng aya namun teu make kulah-kulah rarujit gini make baik rujit oke asal suci gitu daripada naon herang tapi naon tak gitu eta teh kudu awam kudu bodotan kararujit-rarujitnya aya namun teu menyencai hareupeun aya namun teh masjid gitu da maneh mah teh nyaho maksud jeung tujuan ajengan ka mana ajengan mah supaya aman tina najis. Nah, mangka ayeuna keihtiyatan kewaspadaan para ulama-ulama salaf kapengker pasti hasna teh eta. Sepanjang aya lahan mah nyata osok nyayagikeun kulah tempat cai anu kapasitasna minimal 2 kulah supaya nincak kadinya kajian budak kajianan gak aman. Kajian ayeuna mun teu nincak heula kana cai ayeuna mun tama 2 kulah eta maksudna ngarah aman masjid tina najis kajian rarujit da lain ayeuna mun tama ngala rujit jeung luis tah ngala suci na ngala ayeuna suci na tuh menurut ayeuna mun tama timbangan mah nyaeta 500 kati Baghdad 500 kati eta karasa Imam Nawawi ante pode teh 27 pode 500 kati katina kati Baghdad katina teh nyaho ka Baghdad acan pernah anu mana 500 kati teh ukuran 2 kulah teh allati ya arbaatun 4 wasituna 60 alfa dirhamin nyaeta anu 60 4.000 dirham lebih tambah nyaeta tuh sabaraha 200 wa mi'atani 200 wa khamsatun jeung 5 wasamanuna dirhaman tegasna 64.285 dirham tambah nyaeta 5/7 dirham lieur gitu na kutimbangan pek hitungkeun ayeuna mun sakitu eta nyaho di ayeuna mun tam dirhamna tah sugan ieu idkuluritin karena setiap satu kati Baghdadiyin satu kati urang Baghdad isina per kati teh mi'atun 100 wasamaniatun 8 wa isruna jeung 20 hartina 128 dirhaman dirham wa arba'atu asba'i dirhamin jeung di 4/7 dirham 4/7 dirham bil maqiyyi nyaeta ku bangsa nyaeta Mekah wabil maqiyyi eta mah timbangan Baghdad ya lamun timbangan ayeuna mun ta Mekah timbangan Mekah 2 kati teh nyaeta arba'umi'ati ritlin 400 kati wasna asaro jeung 12 ritlan tegasna nyaeta 412 kati wasalah satu usrin jeung 10 dirhaman dirham kemudian matematika wa khamsatu asba'i dirhamin jeung nyaeta tambah 5/7 dirham ai timbangan Mekah nyaeta beda satu katina satu kati Mekah mah ala annaritla nyaeta satu kati mi'atun wasittatun wa khamsuna dirhaman isina teh 156 dirham afadza dzalikal alamatu
tos maedahkeun kana kaul ieu anu banget alimna sa Muhammad Shalih Ar-Rais radhiyallahu anhu. Aya deui nyaeta ukuran timbangan Thaif. Baghdad, Mekah, Thaif beda. Salasu mi'atin hari timbangan Thaif mah nyaeta 300 wasab'atun jeung 7 wa isruna tegasna 327 ritlan. Berarti ukuran katina beda. Wasulusan jeung ayeuna wasulusa ritlin jeung 2/3 kati. In kullu ritlin Thaifiyin karena setiap satu kati bangsa Taif mi'atun 100 wasittatun jeung genep watisuna jeung 80 nyata 180 genep dirhaman dirham. Nabaha parantos ngelingan ala dalika kana itu kaul Abdullah Al-Marghani nyata Syekh Abdullah Al-Marghani radhiyallahu an fi miftahi falahil mubtadi dina kitab Miftahu Falahil Mubtadi. Oh aya namun teh mah betul meureunan ai bangsaran Cabentangi gitu kumaha. Aya ayeuna Baghdadi, Makki, Thaifi, tuluy Cimahi gitu. Yang Bandungi gitu. Kumaha urang ranca bentang ya. Da boga ayeuna ukuran ayeuna masing-masing gitu. Tuluy Nurul Anwari gitu dah. Aku urang kumaha urang gitu. Kumaha urang beda ayeuna jeung batur ge. Nyeun ayeuna mun tadu akulah. Wabil misri jeung ari timbangan dua kulah menurut ayeuna mun timbangan Mesir mah arbaatun atin sawa kabehana beda bae urang ge beda ge kitu. Arbaatun mi'ati ritlin nyaeta 400 kati wasittatun jeung genep wa arbauna jeung 40 ritlan artina timbangan ayeuna Mesir mah 446 kati. Gitu. Tambah nyata salah satu asbai ritlin tambah 3/7 kati. Damaskus boga deui Damaski gitu. Damaski ayeuna mun Damaskus nyata dua kulak teh mi'atun 100 wasabu artolin jeung 7 nyaeta kati wasabu ritin jeung nyaeta wasubu ritin jeung nyaeta 1/7 kati ya. Tah gitu. Jadi kalau mah dina ayeuna fikih mah ngan ulah sakaingat teh mah kayak perhitungan gitu. Kalau jadi orang ayeuna mun teh beda teh kudu ayeuna mun teh grogi na masalah fikih mah konsekuen gitu. Ningali ayeuna batur anu beda jeung urang kan bae gitu. Dina urusan ayeuna fikih dina urusan furu'iyah mah ti mimiti ukuran cai bae. Ayeuna urang ngilu ka tempat batur nah ieu mah saeutik aku mah urang ngilu ka dinya gitu kajengan eta. Loba we kitu. Ayeuna teh wae antong atuh ayeuna mun tong make ukuran eta. Eta teh nyata lamun ku timbangan. Adapun dua kula lamun ku ukuran. Ukuran teh model ayeuna ku kapasitas ku tempat gitu. Nyaeta lamun dina tempatna murabba hartina nyata segi 4. Lamun dina ukuran anu segi 4 dua kulah eta diraumun warubun nyaeta sasiku saparapat hartina sasiku satampah. Sasiku satampah teh 5 siku karena per siku nyaeta 4 tampah. Sasiku satampah disebutna sakipu saparapat karena ukuran siku teh eta teh 4 tampah ieu satampah sakieu. Sasiku 4 tampah berarti nyaeta sasiku saparapat teh 5 tampah. 5 ayeuna saeutik kan tidak sakitu.
saeutik teh ayeuna mun teh wow meureunnan ayeuna mun teh manut teuing ai kudu eta mah kudu hamur tempat gitu henteu da ayeuna mah sakitu panjang panjang ayeuna mun teh mah sasiku satampa lebar nyaeta jeung ayeuna mun teh mah jero wa utulan wa urdon wa umkon bidira tegas nama panjang lebar jero sakitulah nyeuna ayeuna sakieu lebar sakitu jero sakitu dua kula teh ngarah ayeuna nu ngarah ieu mah nah mata ayeuna mun teh mah anu standar ayeuna eta teh aya mah aya dua kula cuman ayeuna pas-pasan jadi dina nalika ieu cai kurang tina ayeuna mun teh mah teu pinuh tina ukuran eta nu dikhawatirkeun teh gitu ari bakna gede mah jadi lamun ayeuna cai kurang teh minimal sisana dua kula ai bakna gede mah gitu ari bakna anu pas-pasan mah dua kula engke ketika orot cai eta masalahna tuluy ayeuna mun teh mah apakah ayeuna mun teh mustamal engke apakah aya ayeuna sesuatu anu najis ayeuna mun teh mah kadina ancrem kadinya jadi kudu selalu penuh lamun erek nyieun ukuran dua kulah anu sifatna pas-pasan eta pas-pasan teh nyaeta 5 tampah panjang lebar jero 5 tampah teh sasiku tama sakieu gitu sakiku saparapat ngaranna sasiku saparapat ngaranna sasiku saparapat teh mah babari ngaku mah ukuran kieu mah ai ukuran mudawar mah nyata ukuran ayeuna lingkaran buleud ukuran ayeuna mun tama buleud lingkaran nyata tuh jero 2 siku jerona jerona 2 siku di dieu mah bidirail hadidi nyaeta kusiku tukang pandai ting beda ayeuna ukuranana lah sabeda-bedana ge ayeuna mun tukang pandai di ukuran sarua meureun ayeuna mun teh mah aya baheula mah kitu nya jadi aya khas mun tukang pandai tak ieu tah ayeuna mun ukuran leungeunna teh gitu aya ayeuna ukuran tukang kayu gitu beda di tukang nijar tukang kayu mah gitu ukuranna teh make jeung bidirail hadidi memang jelema gitu ayeuna da sarua meureunan ayeuna nya aya urang dinya masa turunan gitu makin dira ting aya khusus gitu lamun tukang pandai tah nu kieu tah sikuna teh ukuranna teh wa diraun jeung ayeuna mun tamat-tamah nyaeta sasiku urdon wa diraun jeung sasiku urdon nyaeta lebar jadi jero 2 siku tuluy ayeuna mun tamah lebar sasiku nyaeta dirail adami ya ayeuna mun teh ukuran siku jelema biasa we fakana dalika bidirail yadi mangka ukuran anu tadinya eta melalui ukuran siku leungeun diroan urdon wa diroaini nyaeta jeung 2 siku wa bidirail yadi diroan urdon wa diroaini wa nisban umkon gitu jadi ayeuna mun tama sasiku lebar 2 siku wadiroaini jeung 2 siku wanispan jeung satengah 2 siku satengah umkon jerona lebar sasiku jero nyaeta 2 siku satengah lianna diro al hadid karena cenah ayeuna siku tukang pandai mah bidirail adami aya lebihna tina nyaeta
eta siku na biasa diraun waruun aya namun tama aya leuwih saparapat panjang tukang ayeuna pandai mah eta dina tempat anu bunder bulet tadi dina tempat anu pas lagi lamun dina tempat anu segitiga lamun dina tempat ayeuna segitiga wa malahu salah satu abadin mutasawiyatin nyaeta anu disebutkeun musalas teh malahu sakur tempat anu punya salah satu abadin jadi ayeuna mun tama tilu anu jarak jauhna rata segitiga rata gitulah segitiga rata pan segitiga anu biasa mah geuning panjang ka dieu mah segitigana segitiga rata gitu jadi ka dieu ukuran sekian lamun ayeuna mun tama ukuran sasiku gitu dua siku sama rata ayeuna ukuran segitigana anu jarang berenang lah ukuran segitiga paling ge bulat jeung ayeuna mun tama segi empat anu umumna segi empat. Nah, lamun dina tempat anu segitiga mah cenah dua kulah teh jiraun wanis pun sasiku satengah tulan panjang wa urdon jeung lebar panjang jeung lebar sasiku satengah isi dua kulah teh wa diraani dua siku ungkon jero bidirail adami nyaeta ku siku jelema pal urdu ari ayeuna sebatkeun lebar-lebar teh wa makana bayana rukna ini antara pojok jeung pojok watul nyaeta ari ayeuna mun tama sebutkeun panjang arukna ni dua pojok al akhari anu sajana jadi ayeuna mun teu panjang mah dua kalieun gitu lebar mah satengaheun sakalieun gitu sebut lebar masya Allah ari ayeuna ulama takrifan lebar panjang ge jadi meureunna ayeuna mun tamu ulah jol dekul meureun aya wudu teh ya make ayeuna mun tama perhitungan heula ieu cai teh saeutik atawa cai ayeuna mun teu loba ukuran sakieu teh saeutik sakumaha ayeuna mun tama tadi loba sakumaha ceuk tadi saeutik kurang tina dua kulah loba sakulah dua kulah ayeuna mun tama kaditu engke ayeuna mun teu kumaha ayeuna pengaruhna kana najis pan kitu kumaha ayeuna mun tama pengaruhna kana najis anu ketika murag kana cai eta pat beda hukumna tuh antara ayeuna cai saeutik jeung cai loba ketika karagaragan ayeuna kudu najis tah eta maksudna jeung engke apakah ayeuna mun talamun cai ieu saeutik moal bisa dikobok ieu ayeuna mun tama cai na loba kobok kitu modal ayeuna dinabak urang kan ayeuna mun tah geus boga perhitungan ieu cai loba wudu ayeuna mun tah kobok di dinya tapi lamun ayeuna mun tama urang perhitungan cai leutik keheulaan ayeuna dikobok atuh jadi ayeuna kabehana mustamal ayeuna siukan gitu estetik cai ayeuna mun teh loba komo ayeuna mun tama dasarna keur hemat cai mah mending kobok sararea wudu jadi mahi sararea cai anger ayeuna mun tama eta jumlahna eta cai gitu lobana eta cai tuluy ayeuna mun teh wudu bisa ayeuna sararea gitu wudu ayeuna cai awet wudu ayeuna bisa sararea bisa dipakai itu deui bisa dipakai ieu deui keur ngahemat cai mana kudu kitu da kumaha ayeuna mun tama teu hamur saya teu dari zaman kiwari mah da ayeuna mun tama cai na pandina keran teh ai baheula ayeuna mun teh hemat cai teh kitu cara hemat cai teh sina waruluna sina dina kulah garasa kawet ayeuna ayeuna mah jadi ayeuna mun teh katingalina teh di urang ge ayeuna asa can pernah ningali nu wudu dina kulah ayeuna mun teh dan pegana jika teh jadi dihijipan gitu
Tapi lamun ayeuna mun teu kieu mah caina ieu mah cai paranti ayeuna mun teu kahampangan ngungkul taya tungkul engke wudu mah lamun ayeuna niat dek ngahemat cai kitu carana. Jadi waruduna nyaeta sina dina kulah. Awe cai hemat ayeuna mun teu mah cai. Ategasna di urang mah ayeuna mun teu merhatikeun ayeuna kana bab makruh kana bab ayeuna mun teu mah hemat ayeuna saya teh. Sagawurna kan bae ayeuna mun teu dipake teu alus teu alus. Eta pangarasa afa Allah yarham cenah. Umi teh caur ayeuna moal aya ayeuna mun teu anu panghemat-hematna kana cai. Jadi ayeuna mun teu kieu di mana ayeuna mun teu nganggo cai teh. Jadi mun teu urang mah 1 kali mendayung 2-3 pulau terjangkau gitu. Jadi ku hiji cai bisa dipakai manfaat sababaraha kegunaan. Nah, jadi abdas teh tanean eta ayeuna mun teu eta. Si ayeuna mun teu masih cai teh. Nah, eta cai urut ayeuna wudu, nah ingat-ingat deui suci najis. Aya cai ayeuna urut wudu suci najis. Suci ngan goeru mutahhir teh teu nyucikeun gitu. Jadi ayeuna ana suci bisa ayeuna mun tama dinaon di ayeuna mun tadi manfaatkeun da suci. Bisa henteu sak teh bisa dipake wudu teh bisa adus. Kumaha lamun ayeuna mun teu dipake nginum bisa da suci kawas cai kopi ya gitu. Nah, sok dianggo ayeuna mun teu eta cenah ayeuna mun teu naon eta teh. Jadi ayeuna mun teu ngisikan. Sok dianggo ayeuna mun teu ngisikan. Dua tah dianggo abdas eta. Dianggo ngisikan ngomong beas eta da suci ieu. Apa atuh tadi suci. Geus kitu teh ditanean deui. Pangumahan ayeuna bae teh dipake naon? Dipake ngeuman kumaheun wadah. Jamaah naon? Di urang teu bisa kan didongengkeun kitu di kana awewe gitu. Gara ayeuna mun teu lamun ayeuna meuli teh mah cai malah hamur teh dipake mayar cai teh lamun ayeuna. Da urang kumaha wudu geus ayeuna mun teu bisa make cai anu pas anggaran wudu. Adus make cai anu pas anggaran adus teu bisa. Cek ayeuna mun teu mah uya simpang teh mah urang mah bisana ngamur-ngamur cai lain wudu nu balik. Wudu nu bisana ngamur-ngamur cai gitu. Ngamur-ngamur cai. Masing ayeuna mun teu diaje oge teu diajak teu dipraktekkeun mah anger asa teu pararugu teh. Nah, ngan ari ku urang diajar mah yah tina tadina hamur teuing gitu, rada ngurangannya hamurna. Jadi ayeuna mun teu baheula da Kang mangger ayeuna mun teu kolot anu jadi eta batakan teh kitu. Jadi ayeuna sagede ya mun baheula mah sebutna sasabar ge ayeuna buntut beurit kitu teh cai. Nyarelekna teh kitu paranti wudu teh. Nah gitu. Nah, teu ayeuna mah. Eta teh nya anu mana ayeuna mun teu mah samud teh bener. Ukur ayeuna mun teu mah samuk eta teh samuk eta ukur sakitueun ayeuna mun teu wudu teh. Ukur ayeuna sakitueun urang ayeuna mun teu ngubah beungeut kira. Da ieu teh nyiuk teh cukup ku sakali teh. Padahal ayeuna mun teu sakali olah terakeun ayeuna mun teu mah eta. Sakitu. Teu meureun 3 kali tilu ayeuna mun teu mah kitu ngubah leungeun jeung ayeuna mun teu mah saterusna. Ukur ayeuna sakitu. Tah aya kabeh dinakeun ayeuna mun tas diukur kieu cenah ayeuna mun teu mah kana ari dina bak mah sok kaladre komo ayeuna aya keran mah kitu nya bisa ayeuna mun teu dipulkeun bisa dieta. Sebenarnya leuwih babari diatur-atur. Ya cenah kabeh dinakeun masak make ayeuna mun teu mah urut benang baheula geuningan urut make golongan ayeuna benang teh. Sok cenah ayeuna mun teu mah nyokot sagayung heg kana kalengkeun.
kaleng ayeuna kaleng paranti cet gitu 05 kilo geuningan ayeuna sok ayeuna ke eta tah wudu teh ulah tina bak hayang teh hamur ayeuna wudu hayang teh hamur cai mah nyiuk ke sakitu tah sok ayeuna diajar mah henteu sakitu tah ayeuna teh sagayung eta diajar gitu mentak teu ka ayeuna oge ayeuna mun teu dipake we ai kitu mah kusawarehna ayeuna keluarga mah da kolot ayeuna ngadidik jadi dididik make saya oge pemakaian saya oge wudu lain ayeuna mun teu ngumah nah unggul termasuk nyata pemakaian caina supaya naon heuda bae aku makruh atuh da ayeuna wudu bae aku makruh gitu salat bae aku makruh puasa bae aku makruh jadi dijebelan urang mah ayeuna teu kaureudeuk meunang ayeuna bati teh gitu teu kaureudeuk urang bati dudut ku makruh gitu dina wudu dina adus dudut ku makruh teh mana ieu teh ganjaran teh ayeuna bae aku makruh sagala ayeuna mun teu pamakruhan justru ayeuna mun tama urang dina ibadah asap ngalakonan pasunatan teh ngalas sempurna ganjaran ibadah eta ari ieu lain ayeuna sampurna dibuangan kunaon ku makruh salah satuna anu makruh teh eta melebihi penggunaan cai wudu cai adus tina anggaran gitu tina ayeuna anggaran dah gitu ayeuna mun teh eta mah keukeuh teu pararuguh we teh da geus kabiasaanna kuat atuh jadi urang mah nyaeta ibadah teh memeh ayeuna mun tamat tina ilmu tina didikan teh nyaeta tina kebiasaan anu kebiasaan eta lain dasarna ayeuna mun tama ilmu biasa keluar geur biasa ayeuna mun tamu gulukak kolokok kita lain tina ilmu lain ayeuna tina ilmu tina ayeuna mun resep tina pantes gitu lamun dek ukur ibadah lain tina resep lain tina pantes akur teu jeung aturan gitu cocok teu jeung hukum tah gitu ari ibadah mah kumaha engke ayeuna pengaruhna antara cai saeutik jeung cai loba alqalilu yatanajjasu bibukuin najasati wallahu alam bissawab.